Kiai Muhyiddin Parung Sapi. Eta kan babaturan Syekh Asnawi Caringin Mama Muhyiddin Parung Sapi teh. Eta SMS, telepon, kabar. Tapi ketika Syekh Asnawi ndek nyaba ke Bogor ka anjeunna santri kan dititah turun. Cek mama coba urang kaduar ka jalan kabeh besi naon kitu ngarekap heulaan. Aya naon emang mama? Sigana mama Asnawi ngeureunnan deuk ka dieu saha nu ngabejaan. Eueuh nu ngabejaan. Tuh santri dititah nyambut bener datang ke jalan 10 menit kemudian datang. Disambutlah santri kaget kabeh nu di imahna ge kaget saha nu ngabejaan SMS eueuh naon eueuh. Itulah ahli-ahli Allah langsung dari hati ke hati. Masya Allah, orang makan dari mata turun ke hati. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Manusia tetap ku Gusti Allah di kelas-kelas. Aya kelas jahil, aya kelas arif. Ai nu bodoh mah bodoh ngaranna. Ketika nyana di bere kabodohan teu ditingkatkeun ku Gusti Allah sakitu bae eueuh mah sugan hayang nyaho haju ngagali berangkat henteu sakitu bae. Boro-boro urusan ma'rifatullah, urusan usaha ge aya nu dagang es bae. Ditanya hayang sia ngagedean dagang teu lah sakieu bae. Kira-kira lamun ditambahan modal ku moal. Andai katanya menang warisan ge henteu ditambahan modal pake nu sejen bae. Geus sakitu bae gara geus eta. Emang kekuatan pemikiran kan sakitu SDM na. Eta carita urusan dagang jeung ku urang ge atuh kabaca. Si ieu mah kajian di modalan ge tetep otak dengan sakituna bae. Okos jelema otakna teh otak kan datang ka jadi kenek bae jadi supir kitu bisa. Tetep jarang jadi kenek bae. Pokona mah awalan wa akhiran kenek bae. Teu bisa jadi supir kada geus. Nyerepat ge geus teu bisa, jadi jadi kenek bae sakituna bae pikiran teh. Ruang lingkupna geus dibagi ku Allah. Komodo ieu mah urusanana urusan ma'rifatullah wa rasuli beuh lain bantrak-bantrakeun. Nu mantak ujung-ujungna mah wa adnan nasib at-tasdiqu li ahli eta bae. Ngan anu teu ngabenerkeun acan kos Muhammadiyah persis nya mah teu ngabener-benerkeun acan. Satu sisi ayat-ayat anu menuju kana kawalian, di sisi lain teu nyaho cara menempuh kana kawalian. Jadi fal jahil nu bodoh mah yakifu ma'al hikmah geus cicing serta hikmah sakikituna bae. Nya nama geus teu bisa dipajukeun, geus sakitu bae. Tapi wal arif bayan pudu ila suhudil qudrah. Arif mah bisa nempo kana bukti kudrah, neuleuh kana kudrah. Lamun Allah kadeuleuh ku mata hatena likulise pikulise seluruh perkara nu kadeuleuh Allahna. Urang teh lamun endek menuju ka hiji jelema dijugjugkan ku urang teh lukaliku perjalananna terus aya kendala-kendala datang ka ditu. Datang ka ditu kan disambut. Komo geus SMS di heula mah. Sambut.
kurang lamun carita kuari mah carita SMS, tapi lamun carita belah kamari mama nu di Bogor teh saha nu di Bogor teh nu ku urang di jarahan teh jasinga kandang sapi sa Kiai Muhyiddin Parung Sapi eta kan babaturan Syekh Asnawi caringi Mama Muhyiddin Parung Sapi teh eta SMS, telepon, kabar. Tapi ketika Syekh Asnawi ndek nyaba ke Bogor, ka anjeunna santri kan dititah turun. Cek mama, coba urang kaluar ka jalan kabeh besi. Naon kitu ngarekapi heulaan. Aya naon emang mama? Sigana mama Asnawi ngeureunana dek ka dieu. Saha nu ngabejaan? Nu ngabejaan. Santri dititah nyambut bener, datang ke jalan 10 menit kemudian datang. Lek disambutlah santri kaget, kabeh nu di imahna ge kaget, saha nu ngabejaan SMS eueuh naon eueuh. Itulah ahli-ahli Allah. Langsung dari hati ke hati. Masya Allah, orang makan dari mata turun ke hati. Ahli-ahli Allah maka dari itu nyara rambung dengan firasah, orang mah dengan perosa. Iyalah firasatul mukmin, firasah jalaba mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Dengan pirasat-pirasat etalah ilham ngaran dibere nyaho seakan-akan ku Gusti Allah. Eta salah satu contoh Mbah Muhyiddin, Mama Muhyiddin Parung Sapi. Lamun mama sempur, Mama Bakri dek ditanya masalah ku kiai di Jawa Tengah 10 masalah, Mama Bakri geus nyieun heula we masalah 10 masalah nu bakal ditanya, diteundeun di luhur di dinya ngebeng-breng gede terus tempelkeun di dinya. Tamu datang kiai di Jawa Tengah sama para kiai di antaranya Kiai Abdul Hamid. Assalamualaikum, cek santai, Waalaikumsalam. Mangga calik-calik cek duduk bere cai, bari kieu neulehan lafad-lafad nu aya di dinding di antara nu kabaca jahil percis. Naon nu deuk ditanyakeun geus aya kabeh di dinya. Masya Allah, cek kiai di Semarang. Ieu mah teu kudu kapanggih jeung mama, urang geus dijawab ti heula di dinya. Ya Allah ya Rabbi. Mun urang bisa kos kitu pake main cimplong gua. Waduh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Iyalah hamba-hamba Allah. Diberenya ku Gusti Allah, tapi jalanna mah biasa bae. Henteu asa aing, teu kumaha. Masya Allah. Kitulah ahli-ahli Allah nu geus datang ka tahapan ma'rifatullah. Jadi urang ya tercengang, kadang-kadang kaget, kadang-kadang enggeusna oja heueuh. Iyalah ilham terhadap para aulia-aulia Allah. Masya Allah karim. Aya kiai hayang nyaho ku tenar-tenarna Mama Bakri kaistimewaanana, maka datanglah salah seorang santri tim sir kiai hayang nyaho kaistimewaan Mama Bakri. Katropong ku Mama Bakri padahal nyana teu ngomong kasaha namu sanggeusna namu milu ngaji katempo meureun ku Mama Bakri. Mama Bakri gabahas bismillah timimiti ba huruf jar ismi majrur jar lamat jana kasozohir ismi mudhaf Allah ismun karim mudhafun ilaih ar-rahmani jadi sifat awal ar-rahim sifat hakiki ari pelanggaran beres. Ku Mama Bakri dielal bismillah subismina subismina su ismuna susimuna laji pelun. Terus ususlatu domatu alal wawi terus datang ka beres dia. Terus ku Mama Bakri teh kitu diasupkeun kana pan maani. Terus diasupan ku pan naon kitu mantek. Terus pan bade. Didinya lah timbul munazoroh. Rame bismillah teh mimiti sakali ngaji 2 kali 3 4 kaharti keleh ku santri-santri. Barang geus saminggu mah geus teu kaharti. Eta cacak-cacak santri baheula. Ku ari mang mimiti ngaji ge haju teu kaharti bae kan. Kadituna eta kiai tim sir teh senyum-senyum bae, seminggu masih kaharti. Barang geus lewati seminggu mah nyana geus teu kahartieun sarua bae.
pohara jasa ilmu tidinyalah langsung manehna yang berguru ilmu hakikat ka Mama Bakri lantaran kanyahoan isi kandungan hatena hayang nyaho coba ilmu mama datang ke mana ieu ku mama diteruskeun ba terus deu ka harti deu henteu terus bae hoyo datang ka teu ka harti ku jan kitulah ahli-ahli Allah tidinya kakarak taslim berarti istimewa Mama Bakri itu orang mun ngaji di Mama Bakri biasa bae artina biasa bae biasa eueuh leuwih tapi ketika aya masalah anu rumit seakan eueuh masalah nu rumit di otak Mama Bakri ilah ahli-ahli Allah almarhum Abah kitu agrat mitoha Abah Bapak kolot kula min jihati umi manehna masantren di dieu sok ngurus jago nasrib segala rupa bahkan hikmat lagi jago jasa nang tangan gelutnya nama sebab boga rasa ti Banten wah tuh golok mau jadi potong-potongkeun ku nyana ieu tah Bapak kolot masantren lah ka benda bareng jeung Habib Lutfi Habib Lutfi mah rada ngoraan nyana mah kolot Habib Lutfi budak ngaji beres terakhir ka Mama Bakri ti dieu lah ka imah ti imah kawin sanggeus kawin terus pasantren dah bil barokah tabaruk ka Mama Bakri pesantren ka ditu naik kareta langsung datang sanggeus datang disurah ku Mama cek Mama teh Mama santren bae bagus tabaruk bil barokah lain letik-letik ganjarana ngan tetep ai qodoanin mah kudu diqodo salat eta di kareta pancen diqodo asa dipupuhan mah pan beungeut nya anyar pan qodo cak Mama kudu diqodoan ngaji mah gampang qodo heula be cak Bapak kolot maka aing mah eta bang aduh cak Bapak kolot geus saiki diqodo we heula qodo langsung beres isuk ngaji deui magrib ngaji mah geus bisa cak diana maju aya ilmu jurigan moal beres segala hikmatan geus pasrah bae ka Allah bandingan gitu kudu sagala tuturak digolok tuturak ditembak jang naon leuh cek ke Bapak kolot ka aing deui bae ka aing deui bae cak diana satungtung jadi picin mah ilmu disurah bae isuk ngaji kitu deui bae hook meureun eta ilmu nang muasaan padahal mah perang teu naon teu jang naon cenah ilmu kos kitu jalamun paeh mah teh jadi siksa cenah ilmu kos kitu teh ke isuk gaji kitu deui ka aing deui bae piceun ku nya geus mali wirid-wirid ilmu hikmat mah geus bae geus pokona ngaji ieu bae nasrib ngelal ngasal ieu sapinah geus sabae geus dikadinyakeun bagus cek nya qodho geus ilmu juri geus dipiceun ngan aya kedeh cekeun eta di jero hate aing si cicing di mitoha bari mah sorangan di mitoha bari mah kulon haju boga pikiran gos kitu sedengkeun pan Bapak kolot kitu tah aing si cicing di imah apa di mitoha di imah apa di kanyahoan keneh bae tah aing di mitoha bae teh naonan cek Mama Bakri teh make jeung boga pikiran-pikiran gos kitu atuh ieu pasrahkeun bae ka Gusti Allah ja ibadah mah di mana ge jadi bedek di mitoha ka Allah ibadah deuk di lemur sorangan ka Allah make jeung hayang ditutur-tutur ku masyarakat ka Allah deuk di mana bae hirup Allah ibadah bae urang ibadah Allah mah di dinya aya geus teh kudu mikiran hayang boga santri hayang boga masyarakat kamar ria nu kos kitu mah aduh aing dipupuhan deui bae cek mitoha beres geus aing mah geus kumaha Allah bae geus lah geus kumaha Allah bae beak geus kabeh di jero hate teh geus kabeh kumaha Allah bagus ku ari mah cek Mama Bakri geus di jero hate teh geus lempeng ku ari mah hiji kodok geus eta pan batur teh jola lakon eta santri teh anu saja teh nyaho pan ai kasorangan mah nyaho aing eta ilmu juri geus dipiceun cicing geus ari mah geus lempeng biasa kunaon haju mikiran kumaha napakah kegana pagahan pabajikan jeung anak ti mana tuh kulon boga pikiran gos kitu teu beres boga pikiran apakah kitu mah ibadah encan naon encan lempengkeun ka Allah ti pondok keneh ulah mikiran apakah jaku hari ge usaha teu naon teu kawin dikawinkeun haji di modalan eta nang saha atuh ka ditu lagi moal teu kitu kajen kumaha ge heueuh oge nya cek Bapak kolot jija hati lempengkeun kakarak lempeng geus ku ari mah geus lempeng cekna ngaji nu bener tetek saha tanu nganyahokeun kos kitu pan aya eta ya Allah ya Rabbi karasa ku sorangan bodoh antak geus
cek bapak kolot ka dieu bae ngomong ngaji naon deui mendek ngaji ilmu marifat bae disurah deui bae segala hayang ngaji marifat segala naon kajawan bae aing kudu kumaha tuh ieu cek terus gitu kajawan bae ya Allah ya Rabbi lain letik Mama Bakrit Masya Allah nu mantak teu eureun-eureun di zarahan lain ku muridna jeung alumnina bae berbagai manusia berbagai kalangan zarah kunaon masa hirupna geus usul ilallah kos kitu iyalah wal arif yang kudu ila suhudil kudrat kabaca jangan teh neuli langkah-langkah jelema urang geus saliwat maka baca salaya jelema rapih bae ge make bajuna haju make seseungina tajam luar biasa beuh buukna ge dirapihan moal teh hayang nyandung jelema kos kitu lain deui sapatuna ge mengkilap weuy pohara atau aya jelema rudin tambal tepil oh geus kajahoan susah berarti ya lain marifatullah susah nu jelas ku ahli Allah mah deuk kumaha bae ge kajahoan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum urangna deukeut ka Gusti Allah dibere ketika jelema datang ka hiji jelema begitu datang deukeut digupai ka dieu urang ge ka Gusti Allah kuari Allahumma 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 seakan orang jauh ketika orang geus usul moal hayang Allahumma Allahummaan sebab cak Allah kadieu teu kudu Allahumma Allahummaan kadieu mantak man sagolani zikri an masalati saha jelema anu katungkul zikir ka kaula teu kaburu menta ataituhu afdhala ma utiyas sailin ku kaula bakal dibere leuwih utama tibatan nu mararenta dina harti maneh geus berzikir ka kaula lantaran kula geus aya di hate maneh geus teu kudu barang penta aing nyaho jasa kana kamaslahatan anjeun isu kamaslahatan kudu sakitu isu kana isuk teh kudu sakitu minggu hareup kudu kamaslahatan anu boga duit sakean daun hareup engke bakal bogaan kamaslahatan teh hayang eta geus ulah kudu pun ta penta aing leuwih nyaho kamaslahatan sia sebab sia dedeketan jeung aing isuk pageto tahun hareup dan selanjutnya ku aing geus dikajahokeun kamaslahatan jeung maneh anak maneh incu maneh geus teu kudu pun ta peta zikir sia ka aing mantak loba nu zikir aja teu salat Ila man sagolani zikri an masalati jelema nu katungkul baik zikir ka kaula an masalati poho menta ka kaula jembung lantaran orang jauh gegeroan pan orang jauh gegeroan Zaid ka dieu abah ka dieu emak nu ngagero berarti jauh urang ge Allahumma ya Allah Allahumma seakan orang jauh ketika orang deket orang henteu emak henteu cak emak kaya ka dieu cak abah ieu ka dieu gitulah urang jeung Gusti Allah teh keur carita kikiasan heulanan padahal Allah mah Khaliq ngan ieu mah supaya kaharti ketika urang masih kana Allahumma 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 urang berarti jauh jeung Gusti Allah pokos urang Ka'bah urang abah tungguan maka dia jauh berarti ketika deket jam moal aya deket ngarendeng abah tungguan seger ngarendeng boloon sia ieu supaya kaharti bahasa wali teh kos kitu bahasa wali teh kos kitu Tuan Abdul Qadir ngajelaskeun seperti kitu urang teh kuari mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngadoa Allahumma 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 komo lamun aju aya cau Ambon gede panjang doana Allahumma Allahumma komo Habib Rozak mah Allahumma 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 waduh pohara jasa giliran beuh nu mere cau pendek doana nah ya Allahumma Allahumma jauh berarti jeung Allah deket mah moal Allahumma Allahummaan net nahnu aqrabu ilaihi min hablil wari wa nahnu aqrabu ilaihi kaula leuwih deukeut tibatan urat genggerong lamun leuwih deukeut keur bahasa kitu isin jasa tuh Allah teh nyahueun kana gurak-gerik urang teu pernah teu nyaho Allah teh ngadenge kana sagala rupa teu pernah teu ngadenge Allah teh ningalikeun kana teu pernah teu ningali ye nek kumaha tuh la takhudhu sinatu wala naum teu pernah nundutan teu pernah molor teu pernah sare Allah mah emangna bos urang sok sare emangna komandan urang sok molor Gusti Allah mah la takhudhu sinatu wala naum atuh kana selalu dideuleukeun urang karasa lain bahasa tapi karasa net isin lekut tapentana ka Allah sebab sakumaha tadi tungguan abah jauh abah menta jauh SMS nu mantak SMS ge teh jauh nu mantak SMS ge aku cinta padamu eta jauh berarti lamun deket urang ngarendeng jeung kabogoh urang aja urang SMS aku cinta padamu wih gombal cenah deket sih pakai SMS atuh bilang aja sih
Wah, kalau gitu ini mah belum keluar waktunya dari Grogol, udah keluar duluan kali. Kata jeung Allah, urang Allahumma jauh. Ketika urang geus deukeut teu wani Allahumma. Teu wani Allahumma. Numatak instruksi tinggal instruksi titah istisqa wali moal daekeun. Sebab naon? Nya nama asal kertek betek hajut cedeum bae. Asal kertek hajut cedeum bae. Ieu anu selalu kun fayakun Allah teh ditibakeun ka maneh hayang naon sia. Nah, carita urusan naon aing leuwih nyaho kana kamaslahatan sia. Geus bae sia mah ibadah ka aing ulah eureun-eureun. Hayuh bae geura zikir ka aing ulah eureun-eureun. Sebab zikir lain kulisan. Adzikru bil lisan kizbun. Zikir kulisan doang bila qalbin bohong. Wa wizrun dosa gede. Nah, nu bener mah adzikru bil lisan bal qalbi. Nah, kulisan bareng jeung hate. Sehingga deket ka Gusti Allah ku deketna embung ngadoa atuh doa aja Allah segala-gala nujian urang ge Allah nyangakeun sadaya-daya geus ieu teh kudu menta lantaran sia dikanyahokeun jang kamaslahatan sia isuk minggu isuk bulan isuk tahun hareup dan lain sebagainya teu kaburu urang menta sebab geus boga rasa dikanyahokeun ku Gusti Allah nu kadeuleuna kudrat Allahna fi kulli syai iyalah wal arif yanfuzu ila syuhudil qudrat. Nah, tidinya lah lamun geus tantang kadinya bakal beda dedeuleunana, bakal beda dedenganana, bakal beda lelengkahanana, bakal beda raragapanana dan lain-lain sebagainya sebabnya na geus pindah rasa. Nu tadina bersyariat hese hayang ngeunah ibadah teh. Ketika nyana terus silem melalui thariqah, datanglah nyana ka hakikat aya neran nikmat. Ninggalkeun nu tadi nu mantak sayyiatul asanatul abrar sayyiatul muqarrabin kamari kadeuleu ku batur mah geus bener tapi ketika manehanana diangkat makomna nu kamari bener teh horeng salah nyencerikan ibadah nu kamari tah wali mah aing sabaraha 10 tahun eta ibadah masyaallah kitu amat izin ka Gusti Allah teu boga rasa ketika dibere rasa lain yang cerikan mata maksiat ceuli maksiat tah teu dibere rasa 10 tahun dicencerikan rugi amat aing hirup ibadah jujung kelan datang ka hideung tarang horenganan eta lalagaan ketika jara geus diangkat ieu nu kamari asal lalagaan bae kitulah hasanatul abror sayyiatul muqarrabin cak abror mah bagus cak muqarrabin mah goreng salatna urang salat urang ge kuari sakieu ye santri urang salat teu make qobliyah jeung badiah urang goreng tapi lamun cak jelema urang lembur teu masantren ku salatna bagian nya mah geus bagus nya mah salat doang ge nu parduna teu make sunah bagus cak urang mah goreng sebab urang mah kuduna make qobliyah jeung badiah bagus nya mah aya di dinya sebab makomna urang mah mun sarwajengna jore sebab urang mah mondok ketika urang naik boga rasa tah nu salat nu kamari urang teh sedih amat aing sabaraha 10 tahun teh salat kos kitu lain salat tanyeun cerikan salat aya nu qada waliullah mangodoan salat nu kamari pan teu ditita eta mah syariat ulah meulah nyaho eta mah rahasia aing lantaran aing eta salat dora ka horeng kamari teh teu boga rasa dikodoan ketika nya dibere makom eta qada bae Allahu akbar geus deui teu bisa ngobrol jeung urang we eta salah kodo kapan kawan di salat cek syariat mah eta teh geus akur da salat nu kacoceng sok loba omong sia mah sia bae urusan sok ngurusan aing kunaon aing di urusan ku sia atuh sia bae urusan aing sia sia geus lain perasaan geus lain nggih per detik embung we tinggalin zikir ka Gusti Allah per detik embung tinggalin zikir ka Gusti Allah sakumaha tadi urang lamun neuleuh teh anu maot Masya Allah geus teu bisa nyebut Allah teu bisa nyebut la ilaha illallah Gusti alhamdulillah abdi dibere hirup kuari bisa nyebut Allah bisa nyebut alhamdulillah bisa nyebut Allahu akbar ketika salat urang mah salat Allahu akbar syariat mah sajakula salat zuhur 4 rakaat makmuman bar naik saeutik lantaran urang geus datang ka ilmu rada norekat saeutik atuh sia kitu bae mah moal naik seakan-akan sia teh didelekeun ku Allah didelekeun ku Allah masih nanang Allah nu nitah salat nanang Allah atuh tinggalkeun teh mah kos kitu atuh moal bisa-bisa tah mah salat geus Allahu akbar ya Allahu akbar teh ku kayakinan eta teh gitu nan kan afalun wa aqwalun wa afalun muftatatun bitakbir wa muftatatun eta ngaranna salat geus bae atuh bari mah Allahu akbar Allahu maha agung zuhur Allah tapi eta kan melalui keyakinan mun teu yakin teu jadi nyana yakin ka syariat baik ketika nyana geus bergeser lantaran norekat aya dibere ku Allah keyakinan oh jah Allahu akbar ngeunang Allahu akbar kakarak datang darinya dibere ku Allah kuari naik
geus lain boga rasa sorangan ari sia tadina aya tahu nu ngaayakeun siasa Allah nu ngurus siasa Allah nu ngahirupkeun sia Allah jadi sia robah sia nang Allah diuk sia nang Allah nang tung sia nang Allah jijah heueuh nya berarti ieu urang teh kuari didatangkeun ka masjid nang Allah ieu nangtung kuari deuk salat nang Allah aja eta berarti takbir nang Allah bersyukur urang ku Allah dibere bisa salat bersyukur kuari bersyukur urang ku Allah ditangtungkeun di jero masjid dibere bisa salat menghadap ka Gusti Allah nu ngagerakeun Allah anu sagala rupana Allah leng eueuh diri urang nu aya Allah bangga jadi urang Allahu Akbar teh geus lain sejak kaula salat zuhur 4 rakaat syariat kuari mah Allahu Akbar Allah nu maha agung tarekat kuari mah kita datang ka hakikat kumaha bersyukur bangga urang bisa takbir Allahu Akbar bangga aing bisa takbir ayo sia turutan sia ku situ salat acak-acakan sia ujianna Allahu Akbar sia bisa Allahu Akbar cepat amat bangga aing bisa Allahu Akbar lu batak ieu mah rasa didongengkeun make ucap hese kajen kuku make ngan ieu mah keur carita tahapan-tahapan manusia urang salat syariat Allah sia eta panjang amat aing ngahadirkeun ngahadirkeun naon Fathul Muin yang dihadir-hadirkeun aya qasdu ta'arud ta'yin di Fathul Muin da masyaallah timimiti hamzahna Allah datang karona akbar supaya hadir teu hadir emang ka mana wallahu alam bisawab syariat tetep bae ucapan syariat mah kitu bae deuk malah lumpat atuh jak kitu bae kajen kuku mage geus pal jahil yakipu mal hikmah emang di dinya nya mah atuh geus beda tangkap maot di dinya bae sholli fardhu zuhri arba'at Allahu Akbar guys syariat itu kan dirobak ya guys emang diberena sakitu ku Gusti Allah henteu salah henteu ngan nyana datang ka dinya yaqifu ma'al hikmah tuh ngerti dinya meureun ku Allah nanti ditaekeun ku Allah teh ditaekeun atuh Allah panu naekeun tama kos kitu bae teu bisa diukur urang teu bisa Allah ketika urang ngaji ngadengekeun jang yakin aya ilmu yakin aya anu yakin aya hakul yakin mulai cak guru teh Imam Ghazali nyaritakeun eta saya sama salat di dunia ge nangieun Allah urang nangieun Allah urang deuk wudu ge eta teh atuh geus dikanyahokeun ku Allah lain sekedar nyaho nu ngagerakeun ge Allah contoh cek Imam Ghazali tanya sia endek leumpang ka masjid lek budak tanya itu saha itu mang Udin deuk mana itu salat Mang Udin bae nyahoeun deuk salat budak bae ka Mang Udin deuk salat nyahoeun cek itu dah Haji Udin, dekat mana? Sholat zuhur. Bener itu tadi kan azan sholat zuhur. Budak nyahoeun Udin berangkat ke masjid dek sholat zuhur. Atuh kunaon si Udin utak-utakan usolli. Eleh ku budak. Cek Imam Ghazali sia kudu izin ka budak. Budak nyahoeun, tanya budak, dekat mana itu budak? Dekat mana itu Mang Udin? Dekat masjid. Dek naon? Sholat zuhur atuh. Cek budak eta. Jam sakieu atuh? Atuh deuleu banceran. Marah budak ge. Kunaon si Udin usolli far sedangkan di tukang aya Japar mangga cek Japar ulah parparan bae nah cek Imam Ghazali tah jelema nu bersyariat apa kadang blon cek Imam Ghazali kadang blon batur nyahoeun atuh komo Allah budak leutik teh kudu kolot ieu budak leutik teh kudu kolot nyahoeun Udin endek ka masjid deuk salat zuhur budak nyahoeun atuh komo kolot balikeun ka Allah atuh komo Allah budak bae ka nyahoeun meunang ti Allah atuh komo Allah nah atuh si utak-utakan usolli ya tapi tetep emang syariat mah fal jahil yakifu ma'al ibadah dikumakeun atuh nya ngajina kakarak datang ka takrib jeung Fathul Muin dibulak-balik bae Fathul Muin dibulak-balik deui Fathul Muin malah mah dijang-jangan sisina datang ke eleh tulisan Fathul Muin ku takriran yang ngaji jeung santri miring nya ngaji jeung santri miring cek santri kok miring lo ngomong sia takriran mana ye kauluhuna nah
nah eta teh pal jahil eta emang nu bodoh mah tuh kos kitu ya kipu malih mah kulantara ucapan Imam Ghazali komo ucapan Tuan Syabdul Qadir komo ucapan nu sajen-sajen ijah heuh nya budak leutik bae ge nyahoeun deuk berangkat ka ditu ke urang bodoh amat aing kunaon jadi jelema bodoh kabeneran Allah mere net atuh geus eta kudu hese-hese usolli bae usolli fardhu Allahu akbar di budak leutik jauhan tuh Allah kuno aya aing hajung ngahuleng-huleng diberengan ku Allah net Allah merekat berarti ya budak ya jalan ya yang yakin ya jalan ya tek naik silulu kuari datang dibere dina tarekat teh kam aya tafakur aya muraqabah aya zikir aya hidmah opat sakitu tah modalna urang deuk norekat teh di jero norekat teh teu meunang teu kudu opat hiji zikir dua tafakur tilu muraqabah opat khidmat lu hiji moal jadi wali hiji zikir sesuai jeung petunjuk guru jahar dan napas atawa kopi jeung atur napas sabaraha dina kopi kekuatan napas urang di jero napas sabaraha mungkin kuat 100 mungkin 200 mungkin 300 terserah nah ieu sesuai jeung aturanana zikir kadua tafakur nu ditafakuran 5 rupa nomor kahiji nafakuran tentang nikmat-nikmat ti Gusti Allah anu bakal yatawalladu minhul ma'rifah kadua nafakuran tina urusan-urusan makhluk anu yatawalladu minhul mahabbah dan lain sebagainya nu 5 katilu kudu muraqabah 20 muraqabah teh aya muraqabah ahadiyah dan lain-lain sebagainya wa qul huwallahu ahad gama-gola qul huwallahu ahad terus kurang di muraqabahan sesuai jeung aturan guru nu nomor kaopat khidmat ngaladen ka guru dedeuketan jeung guru naon kabutuh guru naon perintah guru dan lain sebagainya eta teh jang naon jang nawadukeun diri urang guru nama boah hayang boah henteu tapi urang ngaladen ka guru teh ieu teh supaya tawadu lantaran urang boga rasa aing teh panana kiai embung ngaladen takabur satungtung aya takabur moal diangkat jadi bali man aing mah pinter mah ngaladen ka guru boh kudu hajung naon kitu ngaran ngumbah motorna ngumbah mobilna kudu ngepel kudu ngumbah sendalna weh pan aing mah kiai boga perasaan sia kos kitu moal naek kajeun kukumaha ye pan aing mah Habib geus bisa atuh Habib mah ngagejret kajeun Habib ge Habib tinggal Habib urusan norekat tetep bae kudu khidmat ka guruna maksud nah iya nu hese ge tangaleungitkeun aing mah pan anak buya leg-leg Gus ya buya aing mah putra mama iyalah khidmat ngaranna butuhan teu butuhan aing mah deuk ngahidmat bae ka guru kok mau diperintah ku guru mah nah iyalah kadang-kadang guru kos nu ego padahal guru dina tarekat mah pan deuk ngajar nafsuna tapi aya guru tarekat aju tarekatan aju hayang diladenan bae kunana teu napi laon ngaranna teh mah lain tarekat teu baksudeun nyana dihidmahan jambungeun guru tarekat mah dihidmat bae teu aing bisa make deung hidmahan sapira urusan nyeuseum sapira urusan sendal sapira urusan ngepel sapira aing mampu ngan urang ngosok-ngosongkeun maneh oh berarti nyana deuk nawadukeun diri titah kuari ku guru dititah coba anu ieu teh naon coba bener henteu sia ngahidmatna ieu teh kakara ka aing sebagai guru ka Allah engke kumaha lamun titah dakwah kumaha lamun titah anu kumaha lamun titah anu ieu mah kakara asup di Golkar bae geus asa aing iya tah hidmat nah ngaleungitkeun katakaburan hasud dan lain sebagainya hidmat dirinya nu mantap teu bisa teu nuturkeun guru kajeun kukumaha kudu nuturkeun bae opat bae kajeun kukumaha ge lain cara ngaji amil fotokopi bisa butolah ku sia bisa ka ditu na berup jari semajur ku jara-jara kata dohud dan jatuh nang debatan gelos pokos kitu sebenarnya ngaji amil tapi ngaji ieu mah lain sebab ngaji rasa supaya leungit rasa takaburna supaya leungit rasa hasudna tetap nempel jeung guru hidmat guru engke lamun diperintah ku guru boro-boro diperintah nu bisa nu teu bisa ge laksanakeun bae eta kan nu beratna kos kitu ai haju ku guru tarekat aju titah kawin mah urang ge indah hoy ai eta apa cara coba balik ka Banten Lempang ulah make sendal tapi ulah mah duit ulah mah payung ulah naik kendaraan gas ya pantaukan ku guruna nyana julag cileuk setungtung guru neuleuh nyana tetep bae bareng guru teu neuleuh naik mobil blon pada itu Bang guruna nyahoeun bae guru tarekat pake jeung kumaha ge nyaho bae engke balik da dicarekan goblok sia kunaon naik angkot kan ya sakedeung dan lain-lain sebagainya ieu keur carita kos kitu aya henteu
ai geus bisa mah tawadu moal ku guru ge tetep bae opat jang micen ka takaburan boga rasa aing kiai boga rasa aing ustad boga rasa aing anak buya boga rasa aing anak mama boga rasa aing dan lain sebagainya moal jadi mantap urang lamun neulah Habib Lutfi aneh henteu asa jeung Habib Lutfi pokok tawadu amat asa jeung ahwal bae keur can wawu mah urang nya asa kumaha jeung Habib tapi begitu ji kos lain jeung Habib ai Habib Rozak mah tah mah pan okos jeung memonon tah mah aduh iya Habib Lutfi aneh urang lamun jeung Gus Dur keur can wawu jeung Gus Dur osok kumaha kagedean Gus Dur begitu nyaho tawadu amat bae nu disalah-salahkeun ku Gus Dur ngeunaheun bae nikmat bae masyaallah asa kahatean kuari jeung Habib Lutfi kata kaburan Habib Lutfi mah Habib wae disalahkeun bae ku nya mah ngaji cek Habib Lutfi Habib tinggal Habib kalau enggak ngaji bodoh aja Habib Lutfi dicerekan diampel ku nya dicerekan Habib waktu kamari keur di Demak nyerekan Habib hati-hati cek Habib Lutfi lebih banyak ahwal yang bisa ngaji walaupun kita Habib tetap hormati orang-orang yang bisa ngaji dialah yang mengagungkan agama Allah bukan kita Habib Lutfi sadek-dek ngomong ketika orang ngobrol jeung Habib Lutfi tawadu ngeunaheun amat ngobrol ngaji dan lain teu asa jeung Habib urang mun kapanggih jeung Habib pok asa anu aya Habib Rozak mah memonon nya mah eta kok gitu oh barang wau teh ya Allah ya Rabbi ngeunaheun tawadu nikmat ngobrol teh horenganan jeung jadi ilmu bae naon eta baheulana nyana ngahidmat di mama di benda kerep ahwal guru torekat Habib Lutfi teh orang ahwal guru hakikat teh orang ahwal lain Habib gurunya na guru ka Habib godon betul nah iya ahwalnya na jadi ayo wayah nggak guru ka ahwal bae mantap tawadu ngeunaheun nah eta teh ngajari kos itu pan 1000 hiji tina sekian Habib Lutfi lah nu jadi tina sekian Habib anu lah nu jadi teh sekian urang mun ngamangi Habib ngobrol jeung Habib Umar ngeunaheun tawadu Habib Umar almarhum condet kadengena gude begitu geus ngobrol mah nikmat eueuh bae Habib Toha almarhum ngeunaheun eueuh rasa Habibna oh ieu mah kakak jadi kiai bagi sia teu kadeuleu aing buya ambo budak buya guru kunyana di buya-buyana burung nah ieu nya nah mereka silolo tek melalui tarekat dibere ku Allah lantaran urang usaha nyaho Allah ka usaha urang tetapi lain masalah usaha-usahana Allah mere bae tama taufik mer bae ka ilmu rasa hakikat berarti geus bae nya nang ge kaget ngahuleng hanya beberapa detik ke dibere ke hanya beberapa menit ke aya sajamna ke kadituna engke aya saminggu aya terus satungtung can istiqomah ieu kos lalayangan gila ka dieu hakikatna gila ka dieu hakikatna satungtung teu panceg leungit hakikat begitu bae hese bae nu mantak lolobana jelema di kamar bae ieu teh naon ieu ngagilek bae saeutik dedeleuan ngagilek bae dedengen ngagilek kahayang apa tetep pindah rasa ngeunah jeung Allah teh nikmat asal kaganggu bae kudeuleu kudenge dan lain sebagainya leungit deui kitulah hakikat encan istiqomah mah nu mantak nu kos kitu teh encan dititah dakwah ke lamun geus istiqomah kakarak titah dakwah balik ke masyarakat ayo dakwah wal istiqomah khairun min alfi karam eta nah iyalah wal arif yang putu ila syuhudil kudrat arif bisa nempokan syuhudil kudrat sanggeus danyana ninggalkeun syariat lain ninggalkeun nyana ku Allah dibere leuwih kayakinanana seakan ditinggalkeun eta padahal henteu ketinggalan sorangan we teh ku Allah digeserkeun trek yakin sanggeus teh dibere yakin dibere deui keyakinan anu luar biasa indah nah katempok kudrat Allah teh sakumaha tadi Mama Muhyiddin geus eueuh SMS tapi nyaho Mama Bakri kasantrina dan lain sebagainya nyaho jeung contoh-contoh nu sejen-sejen anu dibere ku Gusti Allah ka nyaho eta nya ge teu henteu naon kitu henteu teu bebeja teu ngobrol teu naon ngan dibere bae saat eta lah trek dibere saat eta lah dibere saat eta lah dibere kos kitulah ilmu laduni iraha diperlukeun iraha dipentingkeun Allah mere henteu bisa dimain-mainkeun lain cara ilmu cisoka ilmu cisoka mah wirid Gus ya mana ya wirid ya mana ya ayo wirid gue nyana nyaon ya wirid halimun oh halimunan bener-bener jadi kena supaya ulah kadel 7 penting wirid ngawirid di nu poek keur ngawirid ge mal kadel geus ya boro-boro geus tamat can tamat geus kadel nah ieu tah bisa dicoba ke ka dituna sagala ku golok sagala teh bisa karomah mah teh bisa dimain-main kitu iraha diperlukeunana jeung dipentingkeunana nyana menta atawa langsung dibere ku Allah wayah henteu dibere mah boro wali Kangjeng Nabi waosna wayah kena mah umplak bae
kos gitulah mukjizat, kos gitulah karamah nyangakeun sadaya. Tapi lamun urang nyaritakeun karamah bisa hiberna Tuan Syekh Abdul Qadir, bisa hiberna Syekh Maulana Hasanuddin, bisa hiberna wali-wali sanga hiberan we pohara manuk mah hiber jangan ingat apa nu kan bisa hiber kos gitulah wal arif yadfudu ila syuhudil kumatak waqis ala hada wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan insun saking Abdullah kang putra lan Abi Aufa qala halim ucap ya Abdullah ucap lafaz kana Rasulullah ana sapakan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza atahu qaumun tatkala tekahu ingkang jeung Rasulullah sapa kaum bisadaqatihim kalawan nagawa zakat hartane ya kaum kala maka ngucap ya kanjeng Rasulullah ngucap ing lafaz Allahumma sholli alaihim ya Allah muga-muga ngahampura Tuhan alaihim ing atas kaum muttafaqun alaih ta hadis iku muttafaq alaih. Diriwayatkeun ti Abdullah bin Abi Aufa saurna kayaan kanjeng Rasulullah di mana kasumpingan kaum nyandak zakat hartana kemudian ku kanjeng diterima kemudian ku kanjeng siap dibagikan ke mustahik-mustahikna kanjeng selalu memberikan doa Allahumma sholli alaihim Gusti moga ngahampura ka kaum nu mawa sedekah ieu nu mawa zakat ieu. Jadi doakeun ku urang jelema nu mawa zakat mawa sedekah urang murutan kanjeng dan kurang ditambahan Allahumma sholli alaihi Gusti muga ngahampura ka ieu jelema nu mawa zakat insyaallah manfaat wabi dibagikeun berkahkeun Gusti minimal pangkawinkeun deui kan mantep. Jadi nyana ge ngarep-ngarep mah mantep ya Pak ya. Iya, jadi kan nyana ge engke bisa-bisa moal kungsi sataun moal deui nya. Ngadenge eta doa anu terakhir mah teh. Al-mana ijmali utai ilaiki kumana kang bangsa ijmal yang dikasimpulan Nabi utai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ilam tisari amir rabbi iku ngagakeun ya kanjeng Nabi maring nurut ing parentah pangerane kanjeng Nabi faqad amarahu maga teman marentah kanjeng Nabi hu ing imtisal biduai kalawan ngadoakeun limayatihi kadewong kang teka yaman hu ing kanjeng Nabi bizakati kalawan ngagawa zakat wassalati alaihim lan ngadoakeun alaihim ing atas man fa'ala zalika haitsu qala maka migaya kanjeng Nabi ing mangkono doa haitsu qala sekira ucap kanjeng Nabi Allahumma sholli ala ali Abi Aufa Allahumma sholli Allah muga ngampura Tuhan ing atas pirang keluarga Abi Aufa fa atabil salat haqiqan lil imtithal maka nekani ya kanjeng Nabi kalawan lapan salat kena menyatakan kada imtithal nurut kama warada kaya barangkang dumeka yang manahu satuhune kanjeng Nabi kana kana kanjeng Nabi ada iku ngadoakeun kanjeng Nabi bil barakati kalawan barakah pagala maka ngucap kanjeng Nabi li rajulin ja'ahu bi zakatihi kadang lanang kang teka ya rajulun kanjeng Nabi kalawan ngagawa zakat rajul ngucap ing lafaz Allahumma barik fihi wa fi ahli Allah moga ngabarakahkeun Tuhan fihi dalam rajul wa fi ahlihi lan dalam ahlina rajul. Seorang lelaki datang mawa zakat ke kanjeng Nabi lain yang kanjeng Nabi maksudna supaya diterima kemudian dibagikan ke mustahik-mustahikna kanjeng ngadoakeun Allahumma barik fihi wa fi ahli ya Allah mantap berkah terus makin ngundak makin naik makin ngundak makin naik terus lantaran didoakan Allahumma barik fihi wa fi ahli. Akhrajahu Nasai isnadakan ing hadis Imam Nasai wa mana salat Nabi ai mana salat Nabi iku doa bil maghfirah ngadoakeun kalawan pangampura lidafi zakat kadang kang ngawehakeun zakat salatu huna maradu bihal makna lughawi maka tu salat huna ing kana panggonan iku kang iku taikangan kalabakeun bihal kalawan salat iku mana kang bangsa lughat ya wa huwa doa lan man lughawi iku doa tegajali kalan halaika ya mangkono kana ya bil barakah yutlab hadza doa dan supaya kila doa minal imami saking iman man muwabihi lan pirangkang gantiakeun ing iman alladzina yaqbiduna zakawat nyatana wong akeh kang pada ngagenggam nerima ya ladzina kada ing sakeh zakat itu kene pemerintah anu di jero ke pemerintahanana aya baitul mal yakni aya baz sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an ketika nya menerima langsung ngadoakeun kitu kene urang sarua bae. Urang ketika dibere zakat bagikeun ya ketika nerima urang ngadoa sakumaha tadi Allah mabarik laka barik fi wa fi ahli
Al-amru fi qawlihi lan utai amr ing dalam ucapan kanjeng Nabi wa sholli alaihim aya amr sholli alaihim eta teh lil istihbab kumaedakeun kada istihbab sunnah zalika utai mangkono-mangkono istihbab lil ijma'i kana ijma' ala anna du'a mustahabun higa tasatuhna doa iku mustahab at-tahlil laju wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kama qala alaihi salatu wassalam wa fi hadits nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalilihi wa tayang suji kututup ing atas agama kakasih mar'u. Golalan ucap kanjeng Nabi man habba qauman husyira ma'hum isabawang iku mikademen yaman ingkon maka den diri yaman sumerdana kaum wal mar'u ma'aman ahabba tawi wong suji kututup sumerdana wong kang demen yaman ya mar'u ingman fala tu'rafu maratibur rijali la bi ashabiha maka ora den kinawaru apa pirang-pirang pangkat rijal angin kalawan pirang-pirang kancana rijal aya masyayikh tegese pirang-pirang guru ne rijal tegese pirang-pirang guru ne rijal. Bagian kedua tentang jelema anu merosot tina kapangkatanana kusbab bil idofah ngahiji nyalande babarengan jeung arazil jelema-jelema nuhina mungguh Allah ruang lingkup sapopoena jeung jelema-jelema anu eueuh nilai mungguh Allah ketika urang hijian jeung nu kos kitu pangkat urang bakal merosot geus aya ketenangan di diri urang balik mesantren teh kemudian urang ngaji aya katentreman lantaran babarengan jeung ahli-ahli ngaji berjamaah ngeunah ngariung ngeunah obrol-obrol ngeunah 10 tahun nu dibuka Riyad Takrib Sapinah naik Fathul Muin indah luar biasa nuta tadina di mamang-mamang naik kuari jadi ustaz naik deui kuari lantaran kadeuleut tegep aya anu ngiai-ngiai pas dek naik ka abuya merosot teu kuat mimiti didatangan kulurah mulai ngagibeg datang camat rada ancul-anculan begitu datang bupati terlena ngarasa indah kedatangan ku inohong ku penggede aya resep di jero hate aya satu kebanggaan dibangga-bangga jelema nu teu boga nilai munggu Allah ku boloon eta kiai ku ari mah ngarasa hina mun cacampuran diriungan jeung ustad nu tadina dikelilingi ku ustad jeung kiai di mana ngariung seserian indah jasa ku ari ngarasa hina lantaran aing mah pangkatna beda sebab geus babarengan jeung bupati jeung gubernur sia mah masih kene leuh ihijian teh di lembur be kakurung ku batok teh jauh galer kidul boga tarnya rasa kitu secara zahir nyana ditaikeun ku Gusti Allah nu tadina teu boga motor jadi boga nu tadina teu boga mobil jadi boga atuh ningkat ku ari mah pakaianna ge keur ieu mah beuh make baju nu polos-polos ku ari mah batik malah mun ditilik-tilik batikna teh di jerona aya warna konengan seutik bangga nyana make batik eta bahkan dibere lebaran mah samping samarenda warna koneng berikut kameja koneng jeung jasna aya kekuning-kuningan nyana seri diaku aing ku bupati termasuk warga negara asli aing mah tuh ustad jeung kiai nu itu banu teu kadatangan bupati nyana mah teh diaku warga lantaran nyana mah lain urang Indonesia urang Lampung teu aku aya tah di jero hate kebanggaan merosot sebab kanjeng Nabi mah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yusayyi'uhum janaizahum
Itulah Kangjeng Nabi dibaca kunyana muludan mah horenganan lain dek nurutan Kangjeng Nabi dek naon karapun aduh dibaca wala yakiru fakiran adokahul fakro aswah pohara tetapi horeng lain dek dijadikan uswatun hasanah semata-mata yang menang pamere merosot ketika diundang lamun usugih mah bulat gede barang ngundang nu susah maka popohokeun bahkan geus direncanakeun moal datang aing maka ditu moal bisa ngaberkatan aing gajen kuku mah geus sia malah jeung kebanggaan diundang ku nu susah mah merosot ya Allah ya Rabbi teu karasa ngagusar geserna jero hate urang paingan keur ieu mah hararampang maca Quran teh sabulan tamat ku hari barang wawuh jeung bupati 3 bulan ge teu tamat bahkan 6 bulan ge teu tamat eta kiai kudu tukang karung cacakan kiai geus teu bisa namateun Quran atuh komo sih eta jauh bahkan aib kiai mah deres nenden Quran inget kana nya naon teu ndek maca Al-Quran di mana jadi tangka teh jadi jahe poho panendeuna datang ka pohon nenden Quran teu maca Quran ieu gara-gara wauhna sing hade wauh lantaran ieu jadi racun urang lawuh jeung kiai moal teu nu didongengkeun teh bangsa kitab malulu bangsa nu didongengkeun masalah bari jeung teu kabuka ge masalahna lumayan meh ngadongeng-dongeng nanya ka kiai hari itu sih narikip buat tanah wau kumaha poho deui buku ge saya ngatanyakeun bae kitu ka santri kula atuh santrina komo kiai ge poho tapi lumayan kan ngobrol teh eta bae seputar kitu kiai pernah namateun kitab al-um boga gitu lumayan tapi katanya bae gitu tapi bae urang wau jeung camat dia moal ngobrolkeun kitab teh nyahoeun nya mah moal ngobrolkeun masalah moal paling program KB program naon gara selanjutnya program naon ngomong atuh sia rasa pura-pura teh nyaho tuh berbagai program-program komo kaya kegiatan henteu salah ngan urang eta tersita waktu ku obrol-obrolan nu kitu nah iyalah batur urang komo urang ngahiji ka ditu ngahiji ge urang dek dakwah mah bisa teger masalah tapi kan maksudna nu mantap diundang ke ku bupati supaya ngadukung nyana lain rek ngadengekeun urang lain eueuh dongengna pamarentah ngundang kiai supaya nyana nuturkeun kiai moal mun kitu mah balender meureun di negara undang kiai maksudna dek ngadukung nyana 1000% kos kitu dek salamet gitulah teu penting teu dek modar siapa nu modar mah kitu bae kajen gugum mah undang kiai pendopo undang kiai kiai mah bupati undang kiai kantor wilayah undang kiai ke kantor kitu Golkar undang kiai maksudna supaya ngadukung eta lain dek nuturkeun kiai lain hayang nasihat kiai lain ku bodoh-bodoh teh si kiai bodoh ka hulu-huluna lalabatan hurang kayak hurang ya ngetai dari hulu mah ku ari kiai ye cenah udah sok itu kiai masing-masing iki masing-masing atuh sia-sia aing ngan ieu mah morosot ujianana jatah ngaji yasin ge lain maksud yasin eta mah pencitraan blusukan emang kumaha gitu emang blusukan asli atuh teu pencitraan tah mah anu ngomong ka kula kiai cenah taun ieu mah urang lama ninggalin blusukan bae pencitraan itu cenah teu pencitraan asli nya presiden urang blusukan goreng pencitraan dan lain-lain sebagainya moal aya nah ieu urang ngahiji jeung nu kos kitu ngobrolkeun ge eta bae bari nu diputer-seputer wari obrolan teh obrolan kos gitu minimal ngobrol cincin minimal eta kabelah dituna ngobrol teh negara KPK lah BPK lah urusan DPR lah gubernur lah eta bae urang ngobrolkeun bener moal obrolan urang maju moal obrolan urang tapi urang hayang bae teh ngobrol kos gitu lantaran batur ngobrolna nyana morosot urang coba mun tadi itu ngobrol 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun pake maca Quran menang sabaraha juz ayo coba 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun kurang pakai maca sholawat menang sabaraha ribu 5 jam urang ngobrol jeung nyana lamun pakai tapakur ku urang mantep jasa tapi urang kan terlena bahkan dijangjian deui ke minggu hareup dijemput kiainya masyaallah mun persiapan mandina 3 kali ieu kiai deuk salat teu mandi acan ya Allah bareng deuk dijemput ku bupati 3 kali alamatna negeri panganten boloon iya marosot karena menghargai manusia ke Allah mah kurang penghargaan ari rek bupati mah masyaallah bajuna ge diistrikan ngajeripit
eta belenguna lamun urang kadinya kakeset beraheut ujana raheut ku hebat-hebat abeh urang teh di alam hebat penampilanana kunaon ieu nek salat subuh cileuh sagede polecah masyaallah salat zuhur gitu kene eueuh bae ngahargaan ka Gusti Allah beuh ieu lah nu ditilik ku Gusti Allah babaturan urang ngabatur jeung nyana idofat mahfudun bil idofat turun urang teu bisa ngamankeun diri urang nah nu mantak cek Kangjeng Nabi sallallahu jalisul mauta ulah sek lulungguhan maraneh jeung jelema nu parae patamutu qulubukum pae geura hate maneh gila wa manil mauta ya Allah saha nu parae teh gola cek Kangjeng Nabi sa ar-raghibuna fid dunya al-muhibbuna laha cinta dunia upak-upak dunia Ugama gola alaihi salatu wassalam bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi al-mar'u ala dini khalili jelema mah aya di atas agama khalilna kancana urang aya neuleuh derajat jelema deuleuh batur hirupna deuleuh batur lulungguhanna kitu batur lulungguhan nu sapopoena jeung saha nyana eta lah sapagodos da urang ayeuna mah lamun urang deuk ka Allah kebenaran datang lurah datang camat urang mah aja teu betah ayeuna datang mah datang bae dihormat paling semenit 2 menit sajam 2 jam aya kitu mah abring-abringan teu betah teu sapagodos berarti lain khalil urang nyana mah sakadar namu ketika orang babarengan jeung nyana engkeuy-engkeuyan di panggung mah kono hidup berarti kan orang geus sakhalil ta jeung nyana didinya derajat nyana naon bedana camat naon bedana bupati naon bedana jeung kiai jeung nu bodoh akur ka jeung kukumaha ge camat bupati jeung kiai sapanggung re jeung dengan tujuan anu sarua pitayeun atuh akur teh almaru ala dini khalili cenah kiai mah bisa ngaji ge tujuan ngajina jang ka mana nu bodoh jeung nu pinter ja akur aya loyogna jang dunia keneh mah ja ilmu mah teu ngajamin kana kasalamatan dirina jageuning nu jadi bupati jageuning nu jadi DPR lain teu bisa maca Quran jeung teu bisa maca kitab jarago maca kitabna nu aya di MPR nu aya di DPR profesor mah komo mun ngalalakon nyaritakeun tasawuf pinter jasa kok korupsi sih ilmunya teu bisa ngahalangan nya naon bedana nu pinter jeung nu bodoh akur bedana nu pinter mah bisa ngadalil nu bodoh mah henteu ketika ditanya maksudna jang meuli apaan sakena akur bae akur mah nu mentak di akhirat pinter tinggal pinter diseret bae ka neraka eueuh beda nu ngabedakeun antara manusia jeung manusia adalah ma'rifatullah ketika nyana dibere ilmu ma'rifat eta lah nu ngabedakeun antara nu pinter nu bodoh pedagang politik dan lain sebagainya nu ngabedakeun adalah ilmu ma'rifat ketika teu boga ilmu ma'rifat kiai tinggal kiai bodoh tinggal bodoh pejabat tinggal pejabat akur sakompet daunkeun di akhirat digejeburkeun mereka kabeh tuh kan wah cenah ulah sok kitu aing kitu bae wah cenah teh mah kitaban baca ku sia kitabna mana cenah kitabna mata siana meureun deuleu ku sia ye cenah aing moal ngaji sanu nita sia ngaji ka dieu moal aing mah sasekeuna teh moal ngaji ka dinya bahkan aing mah pidato ulah kena ngaji ka dinya doh pidatokeun ku sia larang ku sia larang ulah kena ngaji sia ngaji ka ditu bae jeung Ki Golkar ngagejebur sia ka jeung kumaha ge ye cenah kieu ulah sok nyieun kitu bae mah tuh cenah teh mah tuh aya kos kitu mah ekstrim dik ekstrim bae mah ye cenah kos kitu lah ya kumaha sia mah sia bae mah aing bae ini beberes saya jasa embung jasa kasinggung teh embung digogoreng teh embung kadaanan cara Tuan Sabdul Qadir mah murid teh ditampiling murid teh diparak belah dieuna tah Ki Ahmad Khatib Sambas marak murid ai si hayang ka Allah tuturkeun aing tampiling dijejak dibere dahar matak jara diwali ge murid-murid eta teh hasil ditampiling ku ari mah aya diwali hayang ditampiling embung ye da kumaha aju ngagoloyor ka ditu ka pendopo terus we kira jadi walina mal bisa tuh banyak ilmu nu keras mah ilmu thariqah mata kuari mah ilmu thariqah nama aya nu ngabimbing thariqahna saha kakara kita dihudangkeun jam hiji bae ge hajung mandi geus ingsrek-ingsrekan aduh asana cenah gering yang aing mamal terus kan norekatna aduh ya itu terus geus cenah aing malah balik deui ka ditu jadi PNS terus pibakateun meureun saya jadi wali hudangna dong geus puyeng jeung eta kakara dibimbing sakitu encan dibimbing coba saeuikeun dahar ye emang dahar tuh mengenang tuh saya maka guru gitu baik saya tikeun heula dahar biasa sapiring setengah baik ye emang haram dahar tuh hajung ada dalil tolol tuh coba ye jajanna dina Qur'an ge kulu wasrobun kira jadi walina tuh sia ai ngadalil sorangan mah los eta tahu nu ngabimbing kos kitu ujung-ujungnya di Golkar gara-gara nu ngabimbing eta kos kitu
Ye, saya tiga dahar, nyana mulai sepoe setengah piring, 2 poe setengah mikir nyana. Kok kiai nu ngabimbing orang gembulai orang setengah. Nges mulai cangcaya ka guru, asal cangcaya ka guru bal jadi tinggalkan guru na. Neangan sia guru anyar. Dina ilmu thariqat bakos kitu, lamun teu percaya, teu yakin sia ka aing bahwa aing keur ngadidik sia, jeung sia teh deuk dikaallahkeun, teu yakin sebab sia adalah zahir bae. Neangan guru nu sajan moal jadi ieu sanajan diteruskeun ge moal jadi, ngolembar bae ka guru moal jadi. Ilmu thariqat lo penghese-hese ieu dibimbingna. Kuari mulai dahar geus saeutik rada nguruan kan awak. Engke kan anak pemajikanana nanya, "Kak, kok jadi guru sih?" Cak pemajikanna kitu amat, Kak. Kok jadi guru amat, Kak? Henteu kok mah. Emang kok jadi guru kieu? Henteu ka Allah. Allah mah tuja aya ieu teu kudu kukuruan, Kak. Mulai nyaho ieu ku guru ditanya etik kendahar. Pan atuh ai nyeti kendahar ai guruna gembul. Heueuh nya, atuh udah tuturkeun guru kos kitu mah. Kecuali guruna sarua etik daharna puasa bae eta kada dituturkeun. Ai kakak, ieu mah seutik daharna ulah hees, jeung unggal ka ditu kula nu guruna hees bae. Heueuh nya, heueuh urang neangan guru deui ari kapanggih jeung Kiai Golkar. Ieu akur mah ieu cakna ieu. Ginaheun dahar di mana bae, make pakaian kumaha bae. Ieu meureun guru urang mah, guru Golkar. Heueuh aturan-aturan pan di Golkar mah heueuh. Nah tuh segala kampanye di luhur panggung aja aya joget segala di luhur aya biduan ieu karek kiai ieu akur jeung urang ngeunaheun ieu mah ieu masyaallah aya epitamala segala di dinya waduh Ice Trisnawati mah tereh modar malah mah waduh aya deui nu anyar teh sakar karana nu sia nyaho aing teh nyaho teh aduh ya Allah ya Rabbi hese nah ieu ndek di ka Allah keun ndek dicokot di leungeun setan sia teh keur aya di leungeun setan kendaraan nafsu ka dieu keun lepaskeun eta berat deuk ngalepaskeun anak setan ngadu guru jeung setan diojok-ojok setan ka jero hatena ulah dituturkeun gering sia ka jeung gugum hage mah nya deuk Allah kudu gering weuh cak setan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bau setan pidato deuk wae coba aja urang ngolembar moal jadi sia ka jeung gugum hage ieu mah keur carita wali rapet wali lantaran geus lain nyaritakeun soal wajib walima la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtu kuntu ailahu wa lisanahu dan seterusna la yazalu abdi yataqarrabu teureun hamba kaula bertaqarrub ilayya ka kaula bin nawafil ku sunah-sunah seakan-akan sunah teh kos wajib diwaliin mah kos kitu geus lain nyaritakeun puasa Ramadan geus lain nyaritakeun salat 5 waktu ieu mah nu nawafil eta mah jalan ka cahayu salat mah henteu kudu dicaritakeun jakabehan ge sarolat nambahna tahajud seakan-akan wajib duha seakan-akan wajib wirid seakan-akan wajib terus memperbaiki diri eta kakarak nu kos kituna terus batin-batinna waktu jang bergaul jeung jelema teu pararuguh mulai kuari, sama ortodok kos gitu mah, zaman Siti Nurbaya, itu mal beres, kuari mah lain zaman Siti Nurbaya, zaman Atut, kuari mah, sia, nuturkan Siti Nurbaya bae mulai kemajuan, tuturkan Atut, sia ngurung-ngurung ujana, aduh cak haji podoli adena yang sekali umrohna, tapi dibayar deh sih, dibayar deh, nggak beberes sih, tut tah bayar kau yang jenis ya. Yes, jadi muter gitu podoli teh diumrahkeun ngan jadi bayar deui. Ngan jadi bayar deui. Bolak-balik cekong. Budak dek ibadah ka Gusti Allah kudu make acak-acakan kos kitu jeung teuing teu ka Mekah ge daripada urang ka Mekah kos kitulah aturan mainna dina thariqah mah. Dek daun hartina ngindaran Baitullah ai modal berangkat ka Baitullah na kos kitu mangan sakadar jadi siksa. Teu saeutik jelema nu salat jadi siksa kitu kene nu tawaf di Baitullah jadi siksa. Naon artina je Allah nama eta kene di Baitullah Allah na eta di dieu Allah na eta. Mending di dieu urang ngabersihkeun batan ka Baitullah ngan sakadar jadi siksa. Ye dideulekeun kan ku Gusti Allah sia nanaonan. Pan sia teh meureunanan ka Mekah teh hayang ganjaran ti ai ngamal ngaganjar ka sia. Ye bolon sia. Jadi ditanya cak beri umrahkeun kula mah teu perlu ganjaran ieu perlu ge ieu mah pangalem. Atuh kok mah tah dibebaskeun ka ieu sia. Bebaskan siak waing tuh. Jadi orang lamun terus obrol sieun. Nah iyalah almar'u ala dini khalili. Deuleu kakasihna, deuleu kancana, deuleu baturna. Urang lamun hayang nganyahokeun anak urang masantren di hiji pondok,
kemudian orang dek nganyahokeun anak yang bener apa henteu di pondokna ulah ditanya anakna lantaran menghadap ka kolot nama pasti rapih bae kopiah mancrit baju rapih koso sampingna rapih di hareupeun kolotna masih ganunya bae ustad meleh ku anak urang ustad leutik meleh bae pokona pajalan anak urang di pondokna ulah di deuleu etana deuleu baturna ketika urang ningali anak urang baturna si jabrik melulu ja ieu mondok baturna jabrik melulu sok ngabaturna jeung saha anak urang sia eta waduh nu sok aya di orkes teh nu sok di aya organ tunggal teh bener nu sok aya di pengkolan teh bener atuh anak urang ge moal henteu siga kitu ka jeung gogohan almaru ala dini qol ulah ditanya anak urangna ulah dideuleu anak urang deuleu baturna sebab eta nu sapagodos jeung nyana moal pati babarengan lamun nyana teu sapagodos jeung nyana deuleu kholilna kos kitu bae sih la tasal ulah nganya maneh langsung ka jelema tasal kholilah tasal sohibah datanya mah batur nyana nu kudu ditinggalikeun baturna kitu bae sih. Nah man ahaba qauman usara mahum jelema nu mencintai kaum digiringkeun ana jeung eta kaum sebab nyana sapagodos sebab man tasabbaha biqaumin bahwa minhum jelema anu nyarupaan ka kaum golongan eta urang nyarupaan ka Yahudi geus bae di akhirat da dihijikeun jeung golongan Yahudi urang nyarupaan jeung Kristen dihijikeun jeung Kristen urang nyarupaan saruak ieu jaket urang koneng dihijikeun jeung si koneng atuh kitu bae pokoknya gitu baik pokoknya mah asal urang nyarupaan kadinya dihijikeun kadinya ya Allah si hade mantak aya jelema di duniana ibadahna jasi bodoh ieu lah jore jasa komo husu teu bisa syarat jeung rukuna ge hampir teu pati bener ngan nyana sarua jeung wali tingkahna udang-udangna gede salat nu sorbana ngambai ka anak make jubah bae diseungseurikeun ge ka ajeun nya mah di masjid ge geus gideg bae padahal naon nu dibaca meureun teu nyaho weh ku batur ge di kiai-kiai di buya-buya nya ge seuri bae padahal lain kiai lain bula hayang mangan sarupa doang di akhirat dihijikeun jeung kiai-kiai woh atuh pan loba nu protes heuy malaikat eta mah lain kiai kok dihijikeun jeung kiai malaikat yang ngadalil man ahaba qauman husir mahum weh cek malaikat lantaran nyana di dunia nya nyarupaan jeung kiai ieu cak Gusti Allah hijikeun tinggal nyana bae hidup ya Allah ya Rabbi ieu man ahaba qauman husir mahum mantak sing hade urang sasarupaan di dunia teh ulah salah ya Allah ya Rabbi ieu lain lalagan man tasabbaha biqaumin bahwa minhum mantak kangjeng Nabi ngaharamkeun make beuber nu di dieu zaman baheula zaman jahiliyah Yahudi Nasrani make beuber di dieu lamun Yahudi beubeurna beuber putih lamun Nasrani beuber lamun Yahudi beureu mun Nasrani beuber putih ku kangjeng Nabi beuber eta diharamkeun cek kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin bahwa minhum haram make beuber eta diharamkeun urang make beuber cara Nasrani cara Yahudi ulah cek kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin bahwa minhum ulah kadituna itu tinggal dikembangkeun bae ku urang berarti lamun kiai kuari make calana sarua jeung Yahudi ting hade awas mentek abi batilok make calana makena jubah bae barang ditanya kunaon bib man make jubah bae abi babari cenah hayang tinggal nyingsateun bae mentek anakan deui ya Allah sih ada ya lumayan orang ningali dina Bukhari na mantasabah biqaumin mimiti tina pakaian kadua tina pagawean katilu tina ucapan asal gitu sabah betasabuh mantasabah biqaumin bahwa minhum rempan nu mantek dina thariqah mah nuturkeun guruna kos kitu bae ketika guruna make sorban amamah murid dipagahan ketika make sakurung murid dipagahan di samping di jerona aya makna tersendiri ieu supaya ulah tasabuh jeung Yahudi ulah tasabuh jeung Nasrani mantak panggreget-gregetna setan ka kiai ka jelema anu make amamah udang-udang jeung make sorban lantaran ban malam ya tamam bahwa syaitonun jelema nu tilok make sorban eta adalah setan tinggal cek aja pengen diaingin untuk make itu setan malam ya tamam bawa setanun dalam hati make udang-udang make sakurung nggak dia itu setan bukan gitu artinya di harapan kula setan kabeh ya Allah ya Rabbi menaba kauman usiro mahum iyalah numantak dipercantik dipercantik zahiran wa batinan zahirna supaya siap batinna supaya rapi engkena hirupna ngaginclang di tengah-tengah masyarakat bener-bener nyana jadi lampu geus katiup ku angin mamana ge tetep teger bae lampu tetep caang bae jadi lantaran nyanana aya caanon cacaangna aya di jero naon garang-garangna di jero semprongna di semprongan deui masyaallah
kos gitulah makrifat lain cara lampu cempor hurungnya angan bisa tapi aya angin pengen gelok angin kagak pes pareum lampu cempor sama kos gitu mengaran itulah baru syariat lampu cempor. Tapi lamun iya Allahu nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunah la syarqiyyati wala gharbiyah yudiu biha. Oh luar biasa naon cenah hartina inget nya ho kos gitulah wali Allah cahayana di jero ditutupan deui sehingga cahaya teh ngemprai mengkristal ka mana-mana lantaran ditutupan cahaya teh indah teu bisa ditempo ku teu bisa dicekel ku urang semarang tutupna luar biasa tapi cahayana mengkristal ka mana-mana ketika katebak angin ti luhur ti handap ti kencat ti gatut teu bisa pareum yudiu iya nyana angan masyaallah karim ngakos gitulah makrifat nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah okos cahaya lampu al misbahu fi zujajah lampuna aya dina kaca az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun percis okos bintang luar biasa caang yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah caang ngemprai teu kanyahoan kaler kidul wetan kulon nu jelas caang bae bari manehna mah teu kajawan di mana palitna lampu mah aya palitan ketika minyakna pareum sorangan Golkar tah mah otomatis teh baca kali brojak teh mah atuh asal teh dikirim bae duit atuh pareum atuh lamun dikiriman bae terus di kabupaten hurung terus asal geus teh pareum eta ki Golkar cek Golkar jaga aing dikasih bae sebab guru aing hancur ku Golkar salah sahiji guru nu hancur ku Golkar tapi akhir hayat nama tetep bae nyana amanat nyana usul khotimah kalau mantap ngomong-ngomong Golkar emang kumaha di Kabupaten Tangerang sabaraha kiai nu hancur ku Golkar je urang nyeri jasa ke Golkar ya ieu teh PDI ya sarua PDI ge ngan tidak segana si eta hayu coba sabaraha pasantren anu hebat jasa nu kiai murid jadi kiai nyanana masyaallah Pandeglang sabaraha Serang Pandegara Tegerang Makomu diantara salah sahiji gurungan terakhir guru deuk maot eta nyana amanat ulah mimilu ka Golkarnya ceng lantaran karasa ku mama ieu mama teu bisa magahan ngaji gering di rumah sakit nu ngalain-lain yang dilayat ngan tanda mama hancur-hancuran careuri kabeh murid mama tobat cek nyana embung mama ieu dituturkeun ku murid seperti kieu mama gurat batu cek nyana anti Golkar di hati mama dengekeun ku murid-murid kabehan tuh pasantren mama menang harmoko 2 tingkat usian majelis talim menang harmoko indah jasa tadi bisa dipakai ngaji ti dieulah ketika di rumah sakit amanat ka murid-muridna disapa sia mun alasut Golkar mantap ulang ngomong Golkar bae cenah kieu ulah sok kitu ngahancurkeun sebelah pihak aing mah kitu bae lain keheul ka Golkarna karunya ka kiaina murid abah di dieu aya nu dicarekan ku abah suka Golkar emang kumaha gitu ngan mau dibejakeun ngaranna beuh panggil ku abah ulah sok mimilu sia cek abah jaga je jagana dulu mun kudu milu kitu cenah dapur teu ngebur oh kadinya urusana halos ya kaditu diloskeun ku abah hancur kok na ngajawab atuh lain tobat ngajawab cenah kula lamun teu kitu dapur kula moal kebur tuturkeun ku sia hancur datang ka kuari hirup kene kan hancur moal bejakeun moal dia cenah kieu bejakeun moal engke bae 4 mata bae je ayo diondang bae ngadoa bae tapi jero hate kades ya kasih eta mah hancur jasa beuh lamun dihitungan Pandeglang bau menjulang pasantrenna kabeh murid di Tangerang jadi di kiai hancur sabaraha hiji di Pandeglang di Serang hancur sarua bae Tangerang pokoknya Tangerang mah pohara ye mang lalawara gitu anu kula dicaritakeun pasantren 2 tingkat buta tadina santrina pohara jasa aja PO diganti ku peternakan ayam lain lalagaan tah aja ye maning peternakan embat daripada ayam mah tuh kurang bisa dialog manfaat sih umpama tuh sok aja kadinya bae ajak Habib di mana tuh iya babaturan sing hade jaga hati wal mar'u ma man haba jelema bakal dibarengkeun jeung jelema nu dipake karesepna bakalna fala turapu wallahu a'lam bissawab.